berarti lain terkecil karena jauh. Terbesar. Lain. Can ukur sagadena kumaha jauh sejarah. Tapi anger kabulana geus aya. Jadi Dia digarepna. tahu sejarah cek. Oh sejarah. Anger Aya bukti, bae sejarah mah. Aya, wah. Oh, mungkin. Cek sejarah. Cengek teh mah. Urang teh percaya dibuktikan mah ada eta cengek. Jadi bagus karena salah dah. Encan aing keur orok mah. Ladaknya nu mekolot bae, nu ngora mah cok mana Keur aja. orok mah encan nyaho. Nu ngora mah teu, Jangan ribut ke dahar ge sampai piluhun. Garagane. Goblok deh. Dahar mah dahar. Kan mungkin bisa curhat di mana. Sok makali teh nanya deui lebah mana ka urang. Lain. Lain bae. Apa dina sejarah geus aya sejarah kan? Sejarah apa sejarah teh aya pokoknya dina sejarah teh kenaon ting eta aya diayakeun buku sejarah, buku geografi. Pada saat geografi teh anu menghasilkan teh tina geografi lain tina sejarah. Geografi Ya lain, emang lain. anu aya eta teh anu aya model Pluto, Jupiter teh kan di didinya Lain. tah mau penting-penting menciptakan lamun di kealaman. Heeh. Geografi. Itu kok lain geografi. Ku geografi. Geus ieu wanita Tah eta. kabeh ilmu pengetahuan ku tanggal ayeuna poe ayeuna kayana dina sejarah. Sabab naon nu baheula geus jadi sejarah. Sakitu we. Kedokteran lain sejarah kan, tapi geus jadi sejarah ayeuna. Sabab naon? Ada sejarah lah, ada sejarah. Ilmuwan kedokteran masalah. Tapi asupna sejarah sabab naon? Anu disebut sejarah nu geus masa lampau. Heeh, aya mah ilmuwan disebut kedokteran ilmuwan Tapi geus disebutna. jadi geus aya dina Ulah, sejarah. teh ulah dijauh. Ada kedokteran mah. Bahaya bae, Iya, bahaya. aya budakna nya ieu. Bahaya bae. Bedah. Hmm. Ya, Heeh. saha eta alat-alat bedah nu nyiptakeun? Dek nanya urang lamun dina sejarah kemarin. Alat bedah kedokteran gitu bae. Baik tonggoran asin Heeh, kumaha kayak naon maneh. kedokteran memang urang tira can boga. Can boga eta bener urang. Gunting Demi peso bedah ieu. Nu nyiptakeunna saha? Eta teh can dirobah ti balan saena kitu bentukna oge. Nya encan. Heeh. Aya mah geus aya mah anyar dirobah. Nya intina mah anggar di dinya. Aya mesin rambut bae, aya nu aya mesinan. Teu make Anu gunting. boga mah anggar pasokna urang mah di mana di Prancis di mana nya urang teh dari makan eta anu nyeunaan para bator da ieu mah geus Poe teuy. da ieu mah Kumaha? kumaha bae urang oge Penciptana yang anu dipake teh teh apa pokona udah urang mah Beh dieu kan eta mah di Perancis muncaknya di robah mah beh dieu kan. heeh Sapa yang aya anu ngarobah ciptaan di Perancis di baheula di kaena anggar bentukna eta. Seperti senjata mah robah-robah timinu dicolokkan. Nya, eta mah anggar kan bedah mah. nya ento bisa da ieu mah entong morane sipating itu patut pesawat model mobil bisa lebih canggih ti urang Heeh. kuja Ilmu naon eta urang nanya? ilmuwan ulah salah eta Nya geus aya dina sejarah sabab naon? Anu skalampaui. heeh da eta oge Sabab ieu cing. kutara turun menurun bae Nya geus aya mah take turun menurun teh lamun jelema mempelajari Abus YouTube sejarah. batu kemarin. Kabeh Abus bakal YouTube. aya ilmuna. Lain asup YouTube. Bah mungkin diturunkeun bae Abis YouTube. eta teh mungkin diturun ngan aya ayeuna perubahanana naon dengan ayeuna masih perdebatan sengit tadi. PMP jadi sabriji gini ayeuna PMP Heeh. nah eta bae ayeuna ku dirobahna ku lain zaman lah anggar bae aya kene baheula oge nah hampir dirobah-robah ku ayeuna ti tahun sabara da urang mah ayeuna ge budak SD ge teu kaharti urang budak nah ieu bet aya dina buku nanti urang oge macakeun dina buku budak SD nah cek teh ieu aya aya Pancasila aya di budak SD tah eta urang memang warna geus aya mata kieu. jika SD kene geus aya eta buku sejarah pokoknya buku geografi aya kene malah mah baheula maneh buku naon teh IPS. naon pokoknya mah
kerjaan urang aya pokoknya sejarah teh aya sauriji baheula mah Pak. Aya sejarah dunia, kerjaan urang sejarah dunia, sejarah biasa aya. Hada sejarah mah hiji teu bisa kabagi. Sejarah mah sejarah we. Heeh, ngan aya sejarah dunia jeung sejarah Ngan jelema anu mempelajari sejarah moal hese ka itu teh karena ekonomi matematika ge da geus jadi sejarah. Dan bakal Baheula bae sejarah sejarah. mah skala waktu nu skala leuwih. heeh teu sejarah angger bae ayeuna kembali deui ka asal. Anu baheula teh dikembalikeun ka ayeuna ayeuna mah Heuh berarti balik deui. moal bisa Pokoknya si sejarah mah hiji we hese. heeh pokoknya memang sejarah mah hiji cuma nu baheula dikembalikeun deui ayeuna. Ka asal gini ayeuna cuma orang Indonesia yang paling pintar orang Indonesia niru segala rupa bisa baik. Untuk orang nyiptakan kapal udara juga kusorangan bisa hibar kunaon tina mesin rumput bisa hibar. Bakat lu pintar kan? Tah eta aing teh nu dicaruk anu digerubukeun teh karya itu baik. Jelema-jelema anu pengangguran nyiptakeun teh dicokot ke pemerintah teh ayeuna. Tah ayeuna. Sok Jadi ngalemer. heeh Jadi cok ditinggalkan ayeuna tinggalkan di YouTube anu ninggalkeun anu menonjol dina bola we sok ditinggalkan ayeuna mah teu ieu budak geus babakat teh dicokot langsung anu otakna pinter mah ieu geus bakat dibakatan di anu dicokot bae lah geus sarua kitu ngan ari baheula mah keur zaman kolot kitu nya teu meunang pinter ku zaman Belanda mah teu meunang pinter teu meunang maka mah dikieukeun tah lamun nepi ka dieu berarti bisa sakola lamun teu nepi teu bisa ku zaman baheula ke zaman kolot gitu jadi cina bodoh we Zaman kabodohan. baheula mah Sejarah guys. ku zaman baheula mah gitu ke zaman sejarah tuh nepi ka ayeuna oge. henteu bae teu bisa kitu ayeuna mah teu bisa asa Abeng, boga duit gas. bisa atuh sakola asa boga duit Mendalam teu guys. bisa sekolah teu boga duit teu bisa sekolah Nah, baheula mah teu asa pinter jadi jelema baheula mah loba jelema Kampion jadi. anu tina ge Oh. teu bisa baca oge jadi tentara baheula mah tuh teu boga ijazah sakal jadi tentara baheula sok loba anu bareng anu tambora sifat ting ayeuna ge loba anu nang di luar sarjana anu paling cer batak ku ayeuna digugat anu penting-penting aja rogan bola lamun teu tegar bergen ijazah aja perbandingan ayeuna mah kieu mulai teu karasa kurang ya. SMP nu dipelajari SMP zaman Oh, ada siapa lain muka eta. zaman urang SMP kan. Aya salona SMP naon? Facebook dan bukan bang. SMA SMA ayeuna tong zaman SMP zaman urang matakeun dibandingkeun pelajaran. Oh cempian banyak SMP deh. urang. jauh ke jeung pembala Tukang buka hotel. ayeuna SMP baheula ayeuna mah ku SMA aja tah baheula mah SMP pelajaran SMA ku baheula mah Gitu. jauh berbeda apa pelajaran SMP urang teh ku SMA ayeuna mah baheula diajarkeunana jauh ke zaman urang